Saremuk ya awak. Ini kopi ya. Wah, mantap. Isuk-isuk ya kopi sahanya. Ayo kecil kopi teh. San. Oi, naon? Tadi. Naon ieu? Ayo main teh puasa. Puasa aing mah emang kunaon? Puasa ieu anu nyeuneuh kopi saha? Teuing teu apal emang kunaon? Ngapain teh rasaan gua jelasan bieu teh? Goblok sia nu teu puasa mah. Gar. Mana kan balik ke Medannya, pasti loba duitna. Aing geus minjem duit atuh. Datang ujuk-ujuk minjem duit. Emang nek minjem duit sabaraha? 200.000 we lah, moal gede-gede teuing. Gampang si Togar mah. Tapi aya syaratna. Minjem 200.000 jadi 400.000. Kumaha sanggup teu bayarna? Oh gitu. Ya anggeus lah, aing rek minjem pamajikan maneh, ke dibalikeun jadi 2, kumaha? Sia-sia tak aing dibagi 2. Baradang ieu jeruk teh euy. Wah, mantap tuh. Pi. Aya teh nu pipi ageng teu? Naonan nu ageng teh? Ieu na pi nu pipi ageng. Naon maneh rek nyagap? Henteu. Sami teh sareng nu ageng kieu. Salah goblok lebih gede nu aing mah anjing yang ngempok. Mana aya? Goblok. Kamana sih jalu teh nilila kiri dadagoanan teh ah. Teh. Aduh, hampura teh lila. Jadi sabaraha teh nu larasna? Nya eta we sabaraha di nu aplikasi atuh. Atuh teh, abi taya di acis, kurangan lah saeutik mah. Sia mah meni nawar atuh, meni kan tadi teh geus deal-dealan dina aplikasi teh. Atuh teh, deui duit nage 150 we atuh. Ai sia goblok teh mikir 150 mata. Kieu we tah jeung sangkal cau bolongan ku sia, kieu ku sia goblok. Kieu we teh ya, 150. Tak, ku aing tambahan jeruk bali 2, kumaha rek mal? Geus ayo we. Baik. Ari sia kunaon pengen di tempat-tempat tadi di ditu kan ngalamun we. Urang teh keur liar. Hese naon gawe? Heeh nya hese zaman kiwari mah naon gawe teh geus saya mending kieu. Nyiluan usaha jeung urang we yuk. Usaha naon? Hayu. Tapi da usahaina mah hese. Loba persyaratanna. Aya le, ye persyaratanna kan cukur obeng hungkul. Usaha naon sia teh persyaratanna obeng hungkul? Usaha leletikan urang ilit ka masjid. Kotak amal urang cokel. Goblok sama. Ayo anu. Pi. Kunaon mana pi? Jika nu galau kitu, Euy urang galau. galau kunaon atuh pi? Eta euy salaki urang teu bisa muaskeun urang. Oh gitu. Pi, mana hayang apal teu kumaha carana? Kumaha kitu? Gampang pi. Aya 2 carana mah. Kerating deng jeung bonteng. Terus dikumahakeun. Tah, kerating deng nah tadi inum ku salaki maneh, bontengna asupkeun ka dieu tah kayak temen. Aduh anjing gandeng tuh ngomong. Loh, urang yang curhat euy. Curhat naon? Iya lu, kabogoh aing nya, ayeuna geus teu daekeun ka aing euy. Nah, teu daekeun kunaon sigana ku maneh di kieu wae nya. Lain kitu lu masalahna. Terus kumaha? Kieu nya pedah aing geus teu boga duit ayeuna teh. Atuh ari kitu mah tong boro kabogoh maneh, aing ge hoream ngadeuketan maneh hari sia teu boga duit mah aing balik heula. Buluk.
San. Oi, kenaon maneh? Naon sih hayang nyampeurkeun aing karekanan ka hayang? Cuma meninyaan eta ieu dibikiran ka hayang mending jang aing. Naon hayang teh ieu? Jang aing we lah jang buka puasa. Iya tah geus ya. Bisa menang meuli ya. Oh, atuh menang meuli cobaan geus ya. Yeuna eta mah. Menang keur puasa. Wah, cobaan dengeuna. Goblok. Naon sia? Oh tangik ieu mah. Nyolap ya teh. Woi, Anjir, San. Euy, eta setel rambut kuat kaedan gitu. kaset teh. Asli, kaset pisan maneh euy. Ayeuna mah geblek. Iya dong, kaset atau penampilan baru, rambut baru, ganteng orang mah, kan orang berkonser. Oh, nya aing poho bener euy. Mana mah ganteng pisan euy, duana. Mang, kira-kira aing ganteng ki siga sama. Kenapa? Heeh, siga nu gelembung.